Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang deui sareng Mang Inung dina dongeng liwung Teh Yeni ayeuna bagian ka-31. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Untuk subscribe hatur nuhun, sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagian ka-31. Barji ngahulang satuntas nasi bibi ngales ninggalkeun buruan imahna. Amitan eureun gawe sabab ngarasa sieun jeung bang baungan. Butina mawarati ka imahna pikeun diurus nepi ka 40 poena orok sabab meunang beja yen si bibi menta eureun gawe ti imah Barji lantaran kudu balik ka lembur ngurus kolotna nu geus pada sepuh. Kitu alasan Warji bebeja karati jeung mitohana. Imah Mutina jeung Pak Joko ngadadak haneuteun perbawa orok tatangga juljol pada nempok kitu deui lanceuk-lanceuk ratih daratang marawa anak-anakna kumpul ngariung bari syukuran orok. Ati sarutna ieu teh orok ulah ditinggalkeun di kamar. Tih tuluy ngoloyong ka kamar rek neang orok teh lila norojol deui bari lengok. Har ongko rek mawas ujang. Da aya nu mangku geuning mi eta adi Kang Warji meureun. Ratih mencrong lanceukna teu lila ngaleos muru ka kamarna. Ini bagian ka-31. Lahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun, sumangga urang lajengkeun deui. Katempo nu mangku orok diuk nonggongan dina risbang kabaya koneng digelung cucung hate rapih asa kapeupuh antara sieun jeung ambek. Heh, keur naon di dinya? Nu ditanya ngalieu kirim awe ngora nu ngais orok nangtung nyamperkeun Ratih. Mun wegah panggijeng kula maka teh nganu bisa ngasuh tapi wedalna kudu sarua jeung ieu orok. Marah kula bisa nitis ka manehna. Orok direbut tina aisan eta makhluk laju muru ka patengahan deui milu ngariung jeung dulur-dulurna. Wanci nyerelek bulan geus ganti taun. Di waktu ka waktu rea carita dina lambaran kahirupan Ratih jeung Warji. Orok manjing dewasa, surya jajaka gandang, halus pamor hade rupa, teu saeutik wanoja nu katarik ati ku dirina. Hanjakal surya kawas teu boga hate ka awewe, tiis tara kagoda najan kuno kumaha bae. Sorot panon seukeut ampuh meruhkeun lawan. Nyarita tatag saperluna jeung tara ieu lumah lameh kabalarea. Najan nya ge atikan sakola luhur, bangga teu kurang dunya Warji jeung Ratih moal beak najan ku 7 paturunan.
Surya geus nicak umur 27 tahun, putra umur 25 tahun, adi lalakina Marni adi bungsuna umur 20 tahun. Surya anaking hidup geus manjing dewasa, geura teang batur hirup pikeun ngarundaikeun turunan. Apa geus teu bisa kamana-mana, geus rempo tuluikeun pangabdian apa keur kajayaan urang sararea. Surya ngeluk harupun bapana, pikir bingung sabab can kungsi ngait ati kawanoja. Hatena tiis teu kaentupan ku owah kingsir, pikirna museur ukur kana pakasaban jeung nyiar dunya. Hidup kudu neangan syarat, teu kudu make hate. Surya nu utama bisa boga turunan. Mangga apa enjing pageto abdi milarian, moal hese hidup makasep ku nempo dunya urang ge moal ku kurang awewe, pada hayang nyanding jeung hidup ngan omat ulah kawin ka awewe nu bersih hate jeung hade ibadahna, eta we ti ibu mah. Sup saurang awewe tengah tuhu datang nyamperkeun milu ngariung di patengahan bari nanggeuy mangkok. Leutik nu satuluyna diasongkeun ka warji nu diuk dina kursi roda. Eusi mangkok ditampanan nu satuluyna diinum ku warji. Cai hideung bau hanyir nyalembereh tina sisi bibirna. Nu satuluyna disusut ku indung leungeun. Song deui awewe tengah tuhu nyodorkeun malati dina dampal leungeunna, nu satuluyna dirawu di dahar ku warji. Warji nu rempok hudang tina kursi roda, nangtung ajeg bari ngalaan baju kampretna. Tatu gudawang nu geus buruk dina hulu angen lalaunan lita deui. Tatu balas ditonjok ku Sri waktu keur di bumi niskala, mere ciri ka nyeri nu moal aya ubar. Liwung teh yeni bagan ka-30 hiji. Ulah hilap pamiarsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Muto subscribe hatur nuhun, sumangga urang lajenkeun deui. Tatu angen mere kasakti nu mata nyiksa bisa ilang ku kasakti ratu peteng sabada nginum getih hayam hidung sabulan sakali pikeun mulangkeun sagala kakuatan dirina. Warji nyerene sabab kasakit leungit sapada harita. Jag-jag waringkas deui ngan hanjakal di dirina geus teu bisa barang dahar kawas jalma ilahar. Cukup udut cikopi bebetian dipahing ku kadaharan umum lamun hayang kasakit teu balik deui. Awewe tengah tuhu ngilu seuri nyakseni kayaan. Warji nu sabihari deui pon kitu deui ratih milu bungah nempona teu beda jeung Surya. Diasuh ti orok beureum hidup tejang ayeuna geus manjing rumah tangga moal hese
Allah ku banda ge moal teu hareupeut awe ayeuna mah ngan omat ulah hayang jeung nu wedal Sabtu pahing sabab eta pangapesan hidup. Mangga Bu diestokeun pisan. Hidup meneruskan karatuan di bumi nu skala teu kudu boga rasa bogo, nu utama hidup boga turunan. Obrolan di tengah imah manjang aya hate nu nyungkelip mangsa mireungna. Putra nu diuk rada anggang panon manco kana balong tak pilelembutan milu ngariung dina pangguneman. Aya tugena jeung kuciwa marengan rasa jung nangtung tuluy ngaleos kaburuan badang ngarawel kunci mobil luhur meja. Kamana Put? Putra ukur nganembalan kureretna tonggoy ngaringkang ninggalkeun nu paguneman hate karerap dirina asa kasilih sabab pagawean mah kabeh dirina nu tanggung jawab sedang Surya ukur ngaroris. Ayeuna ngadenge kecap ti Bu Dewi pangasuh nu katitisan siluman kabaya koneng. Indung asuh Surya majar Surya nu bakal ngaratuan dina pamikiran yen kecap eta ngandung harti lanceukna nu bakal ngawaris sakabeh pakaya kolotna. Liwung teh ieu nibagan ka 31 ulah hilapan nyarsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe atur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Bibit karujit ngarembangan rupa-rupa pikir nu teu sajalan jadi ruruhit jero batin manehna. Rea luang pikeun ngabekaskeun keuyang, rea cara pikeun nyieun reka perdaya. Mobil mangkrung nyorang jalan aspal nuturkeun hate pikeun neang pameutesna. Pasosore anjo kahareupeun buruan imah panggung nu jauh kaditu ka dieu. Pribumi geus ngajanteng hareupeun imah ngabageakeun kanu anyar datang. Song putra ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka eta lalaki. Gampang atuh perkara kitu mah, ieun bae pitena sangkan daftar usahana. Ke ku abah dibere peperenian kur lakunin di eta lahan garapan itu lintah yang hidup teh. Panas hate abdi bah asa pilih kasih hari kitu mah keun cenah mikir mun teu karana abdi mah kabeh usaha ge moal jalan. Si Abah nempo pasemon nu ngembang laja. Angin ngahiup morobos tina lawang panto anu ngahaja dibuka. Musap dua lalaki nu keur adu hareupan. Harewos ti jauhna tepi kana ceuli eta aki-aki. Hade kanta hirupkeun bibit tak sangka kana pikir marehna.
ngarasa lawasna Ariana moal bisa ingkah ti kula, dihirupkeun ku kula, dihancurkeun deui ku kula. Hancak kopina pamirsa, hatur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liwung Teh Yeni bagan ka-30 diantos liwung Teh Yeni bagan ka-32. Ulah hilap pamirsa, pangrojongna like sareng subscribe na. Utos subscribe hatur nuhun cak.